sapi disebutna naon? Pedet. Bener. Ari anak anjing? Anak anjing mah kicik atau kiriknya? Bener. Ari anak serigala. Teuing atuh da anak serigala mah tak apa. Naon atunya teuing tak apa. Dok Sri Mahi menang. Dok Sri Wijaya menang. Dok Sri Rezeki ge bae. Aku mah maneh we. Dari Telkomsel. Di ulam lingki kara rompok sun. Sisinarieun aya acara naon atuh Din? Bade babagi bon sametan. Ku abdi tos teu kabayar. Sun sun bayar we kesorangan. Dari Telkomsel. Hei. Eta mana anto kade? Antok kanu naon Jang? Eta teh kana aspal. Digeleng sia ku aing mah. Dari Telkomsel. Bejana puting tadi imah Pak Dokter tere kabangsatan euy. Heeh, cenah mah. Ngan hadenna nya we kaburu-buru kagerewahkeun kudu ngarona. Atuh tetulus ya kabangsatanana nya. Henteu ari nu di jero imah mah. Ngan eta we hayam dina kandang piper imahna eueuh cenah hiji. Ku bangsat. Lain corona. Dari Telkomsel. Ari Belo teh anak naon? Belo teh anak kuda. Ari Eneng. Ih, Ari Eneng mah atuh anak bapak. Nah, atuh saur bu guru mah Eneng teh anak munding cenah. Ah, eta mah bu guruna we heureuy. Dari Telkomsel. Mama, udin yang jam tangan mah pangmeserkeun mah. Udin teh kan proyogi kanggo sakola mah. Kangge naon atuh Din? Pan macana ge can tiasa. Wios we atuh kantun miwarang pangmacakeun ka ibu guru. Dari Telkomsel. Sok barudak kaparayun saurang sebatkeun lembur ti mana hobina naon oge nami ibu sareng ramah hideung. Sok amin. Nami abdi Amin, lembur abdi aman, ibu abdi umun, bapak abdi emen. Pindah. Sok ayeuna giliran kamu sayang Udin anu kasep sok mangga. Nami abdi Udin Ujang, lembur abdi di ujung, ibu abdi ajeng, bapak abdi loba pisan. Nah, ari ngaran bapak bet aneh loba pisan. Semuan Bu Guru, pugu we bingung dah unggal wengi bapak Udin teh gentos-gentos we. Tadi wengi we geus gentos deui. Malihan nu ngantosan di luar ge seueur. Dari Telkomsel. Mama, ieu kereta si Ade nangis wae mama dah. Aing mah. Kumaha eta meni rewel pisan budak teh. Tong diheureyan wae atuh. Ieu duit 1000 ieu, jang jajan. Yeuh. Mama atuh udah nangis wae si Adena. Dijewer gerak. Di mana si Adena? Kadekeun? Tuh mama di nu jero sumur. Kunaon maneh teh kamari teh asup sakola Jang? Besuk pun Adi ke rumah sakit, Pak. Nah kunaon kitu? Saurna mah kabeurean ku artos kencring, Pak. Ari maneh Din? Kunaon kamari teh sakola deui? Sami, Pak. Abi oge besuk kamari. Besuk saha deui? Besuk itu pun Bapak. Kan KLP nyapanya margi kabeurean artos kantor saurna. Udin, bahasa Inggris na kekeset naon Din? Welcome, Bu. Welcome. Apal ti saha eta welcome hartina kekeset Udin? Apaan dina kekesetna gesok ditulisan Ibu welcome gitu. Meni jelas badag Ibu. Jadi mun kitu cek si laing mah pom bensin oge bahasa Inggrisna teh no smokingnya. Laras, Bu. Kaharep maneh Udin. Pak, kadieu, Pak. Naon Jang? Ya, Udin maca. Ai BBM teh sato naon, Pak? Nah cek saha BBM 1? Iya buktina bisa naik, kenapa? Baso tahu? Mang, sekedap, Mang. Siomay? Mang, sekedap. Macep, bere meser naon? Mang, Ari, iya naon, Mang? Iya, baso. Tah, nu ieu siomay. Bade nu mana? Ari baso di kumaha da mana, Mang? Nya ieu baso bisa dikuah tiasa, bade dicolok mangga. Oh, Bade dicolok, bade dikuah.
Ari eta siomay tiasa dicolok mang. Tiasa bade dicolok bade dikuah. Ari eta tahuna aya mang. Ya aya, ieu tahu 300 bade nu mana? Ari eta tahuna mesena di mana mang? Heuh, nya ieu tahu. Bade nu mana? Acep teh bade nu mana? Nya abi narasela ka mang. Ai tahuna mesena di mana mang? Di Cibuntu atau napi tahu Sumedang mang? Cibuntu. Sok rek nu mana? Oh, ari siomana tos lami tacan mang. Ieu mah meuni kieu hidung. Gustin, wagung ieu. Nya geus enak Acep kumaha? Rek meser moal sabaraeun? Ai baso ageng aya mang. Aya, sok bedek sabaraha hiji ge sok sabaraha? Ai baso alita aya mang. Aya, sok bade sabaraheun? Ada abi mah teresep sambal mang. Nya entos atuh sok eta ya naon wae mang. Nya geus dieu nya, ieu baso, ieu siomay, ieu tahuna. Bade sabaraeun? Ah henteu mang abi mah narose. Nun mang. Ulang liar peuting ari budak leutik mah pamali bisi dibawa ku jurig. Aseur budak leutik liar peuting ning ngantuk. Gening dieu teu dibawa-bawa ku jurig. Napira aku anak saha eta teh? Apaan budak leutik ge anak jurig. Mama, si bapak ngabohong cenah kieu buta teh sok ngadahar jelema. Nah, bet nyebatkeun bohong. Gening bahasa aya wayang main di balai desa. Udin dicocok tas sakadang buta teh. Deuna naon dah ngandalangna we nu molototan ka Udin. Ari cacing pita jiga naon, Met? Sapertos pita, Bu. Ari cacing sawah jiga naon, Mot? Sapertos sawah, Bu. Kernaon jang eta drum diguling-guling? Supaya si Udin bungaheun, Pak. Memang si Udin di mana kitu? Di lebet ieu drum. Pak, upami abdi ngalakukan sesuatu kejahatan, dihukum teu, Pak? Nya dihukum atuh Neng. Upami abdi teu ngalakukan sesuatu, dihukum teu, Pak? Nya moal atuh Neng. Lamun can ngalakukeun sesuatu nya moal dihukum. Oh, naon ari kitu mah. Abdi teu acan ngadamel PR. Nah, koreng teh beut hidung nya, Pak. Apanaan urang teh urang Afrika. Oh, Pak. Kunaon ari panon poe teh beut hiji nya, Pak? Ye, Sujang. Panon poe hiji wae kulit urang teh geus hideung, komo wae 8. Asa teu adil nya Din hukum teh. Nah, teu adil kumaha kitu hiji? Heueuh. Ari nu maling duit 1 juta dihukum teh 1 tahun. Ari nu maling kaca spion sabelah model si Juhro dihukumna 5 tahun, Din. Nya pantes atuh teh si Juhro mah dihukumna 5 tahun. Da kaca spion oge motoran. Din, kadia Din. Aya naon, Mang? Urang tata runcingan ayeuna mah. Sok atuh. Berat mana kapas jeung berit. Nya berat belit atuh. Si Mang mah Udin mah jagoan. Ta ayeuna ge Udin nanya ka Mang. Ari besi 1 kilo jeung kapas 1 kilo. Lamun ninggang suku nya di mana, Mang? Nya nyeri besi atuh Din. Salah atuh, Mang. Nyeri naon atuh? Nya nyeri suku atuh, Mang. Barudak, Iya, Bu Guru. Ari nuntut ilmu teh kewajiban saha? Nah, kewajiban ibu atau maneh? Maneh. Pak, pangyanakeun cayeut, Pak. Sarjun, sok sia, geus biji kebiasaan tematu teh, lain molor sia, jam sakieu can sare, ngadon nita bapak sorangan deui. Aduh, Pak, pangyanakeun cai hayang je haus. Nah, ari si laing budak teh dikepret sia ku aing, bener-bener nurus tunjung. Pak, Naon deui? nya upami Bapak bade ngepret abi ka dieu, punten atuh Pak sakantenan pangyanakeun cayeut nya. Pak,
pangyanakeun cayeut, Pak. Sarjun, sok sia, geus biji kebiasaan teu matu teh. Lain molor sia, jam sakieu can sare ngadon nita bapak sorangan deui. Atuh Pak pangyanakeun cai hayang je haus. Nah, ari si laing budak teh dikepret sia ku aing, bener-bener nurus tunjung. Pak, Naon deui? nya upami Bapak bade nyepret abi ka dieu, punten atuh Pak sakantenan pangyanakeun cayeut nya. Pak, abdi bade naros ya Pak. Sok Jang, sok. Ari hiji lilin nu hurung ditutup gelas, lilin eta parem. Nah, nu kitu teh nunjukeun naon ta Pak? Teu aya hawa Jang dina gelasna Jang. Salah Pak. Naon atuh Jang? Nah, eta teh ngabuktikeun yen urang teh kirang padamalan Pak. Mang, kopi sesudah hiji mang. Biasa kedap Jang. Make es Jang. Nya make atuh. Amun teu make mah jadi kopi UU. Kunaon Jang pagu teh dicabutanana? Utang Bapak. Utang saha? Eta utang nu emeh. Barudak cik sebutkeun lawan kata atawa kabalikan tina soal anu ku ibu rek dibacakeun ayeuna. Contohna saparti jangkung lawan katana pendek. Tah ayeuna upami peuting, Siap. upami nangtung. Bener. Ari hebat. Pintar. Salah, pinter mah bodoh. Bener. Bodoh mah pintar. Nah, ari maneh? Dari ibu. Bodoh maneh mah. Pintar ibu mah. Geus cicing ah. Kesana. Ih. Jempleng. Jadi. Ah. Ih. Ari bapak maneh pagaweana naon? Tukang maca koran. Bonghar atuh ari kitu mah. Bonghar naon tara kebeli beas-beas acan. Kan pagaweana maca koran, kan jelema seneng atuh ari kitu mah. Maca koran sote pugu dan neangan lowongan kerja atuh. Kenapa kamu terlambat? Maaf Pak, saya ketiduran pas waktu tidur. Saya bermimpi Pak menonton pertandingan sepak bola. Terus pertandingan itu berakhir seri dan wasit memberikan perpanjangan waktu. Makanya saya terlambat Pak. Assalamualaikum. Araya, Waalaikumsalam. Emang badan lagi kiritan si mamanya? muhun. Mamahna aya teh? Saya, mamahna nuju ke Majalaya. Oh, ari neng terang teh di mana Majalaya teh? Hente, kayak kuneng orang taroskeun heula ka mama. Mah, ari Majalaya teh di belah mana? Sujang, kunaon beca sarianeun loba hudang peuting. Mun aya kahayang geuwat tepikeun ka Abah ayeuna Jang. Ih, ari Abah, pancek Pak Ustad oge. Mun aya kasusah, kudu remen ngadua. Hayang naon maneh teh bet bebeakan kitu? Hayang ibu kota Jawa Barat pindah ka Garut, Bah. Moal mungkin atuh Jang kahayang maneh teh. Nanaon kitu sababna? Eta tadi Abah, waktu ngalabetan soal ulangan. Soalna teh kieu tah. Kota naon ibu kota Jawa Barat? Ujang ngawalar Garut. Tah ku kituna, Ujang ngadoa sangkat ibu kota Jawa Barat teh ngali ka Garut. Din, Naon, Mang? kunaon si lainnya teh cicing bet ajurug-ajurgan wae atuh. Ugu, Udin teh tadi teh nginum obatnya terus kapohoan tadi kocok heula. Geus we Udin teh aya ngajelengan dikocokna beuteung. Enggak gelis, bager kanya anak mama. Sok atuh geura leueut obatna, meh gancang cager. Ali mama,
obatnya sieun pahit. Moal atuh moal pahit terus obatna coba rasa jeruk manis. Sok coba geura di leueutnya yuk. Mama, kenapa rasa jeruk manis? Tapi nah obat pahit ya mah. Muhun geulis, ieu mah tablet rasa jeruk tapi cangkangna. Obrolan tiga bayi kembar dalam rahim ibu. Kalau aku sudah besar, aku mau jadi pegawai PLN. Kenapa? Habis di sini gelap banget sih. Kalau aku sih mau jadi arsitek. Kenapa? Hamis, di sini sempit banget sih. Pengap tahu buat kita bertiga nggak bisa main sepak bola. Kalau kamu mau jadi apa? Kalau aku sih mau jadi detektif. Kenapa? Abis aku penasaran banget. Siapa sih yang gundul sering keluar masuk ngintip terus aja nyemprotin kita. Obrolan berit awewena. Ya, mana geus nyaho kaboga urang nu anyar can. Wah, geus boga nu anyar euy. Cik kenalkeun atuh. Hese lah mun kenalan mah. Tapi udah mau fotona da. Ya tinggal dicoba. Kumaha? Kasep jeung rada gereng nya awakna. Wah, gagah pisan. Ieu mah atuh lain bangsa urang. Nah, kitu. Ieu mah ngaranna lalai, lain beurit. Manehna ngakukeun ka maneh naon? Da ngakukeun ka kuring mah beurit tuh gawe jadi pilot. Sekarang teu boga teu ka pilot coba. Obrolan onta jeung gajah. Ngerakeun maneh mah onta. Nah kunaon kitu? Eta susu sadua-dua kalah jadi punuk. Maneh oge Naon? bobogaan badak kalakah jadi dina irung. Yang mi HP kuda sakedeungnya mang reka cai heula ya. Ali mah sieun nyongot. Moal da ieu mah kudana bager. Sieun nyepak atuh. Tara, ieu mah kudana bager, Jang. Moal sieun kabur. Ih, si Ujang mah moal kabur. Cek mangge moal kabur. Da kudana bager. Nah, tuh mi warang ditungguan ku abi. Radio. Orang rek carita sia. Bapak urang mah jagoan. Pepetasan sakilo digantungkeun aceuli tuluy dibeledugeun. Hade bapak urang mah. Wah, jagoan atuh. Ari ayeuna ya kemeh tuh bapak maneh teh. Oh, udah geus maot. Iraha maotna? Nya harita we pas ngabeledugeun pepetasan. Duh, pinter. Ngagambar naon Udin teh? Keendahan alam, Bu. Cik ibu ningali. Mana gambarna? Ieu teh geuning kosong keneh. Aparan bakatku endahna dugi ka teu tiasa digambarkeun, Bu. Nah, anak-anak, ayeuna pelajaran matematika. Iya, Bu. 100 ditambah 100 jadi 200. 300 ditambah 200 jadi 500. Nah, ayeuna 500.000 ditambah 500.000 setuju? Setuju. Mang meser sirop, Mang. Mangga kasep seueuran esna tana pinte. Ah, biasa we. Mung cing seueur sedotanna nyamangnya tong hilap. Sirupna diamin. Mang, sareng tong angge cuka nyamangnya. Semari Saklitmov, cik ka dieu. Ya, Bu, Abi. Ka dieu bager. Ari anjeun teh turunan Yugoslavia nya. Sanes, Bu. Eropa Wetan. Sanes. Polandia. Sanes. Nah, atuh eta ngaran maneh Semari Saklitmov. Oh, eta. Semari teh kan singkatan, Bu. Dinami Bapak Surtono sareng Ibu Marianti. Ari Saklitmov Sabtu Kliwon 7 November, Bu.
ujang mang kealim di sunatan ku bengkong urang Jepara. Nah gitu. Sieun diukir. Ah, udah apa-apa mah rencana naon ge rek ka bengkong urang Cipacing. Sugan we nu ujang bisa dijieun kawas bedil angin. Dan geus ningali ucing urang can. Ah, can cih alis euy. Turunan Anggora di luar negeri. Ah, komo nu urang mah alus pisan turunan ge. Turunan di mana gitu? Alusan urang atuh. Alusan urang. Turunan naon? Turunan ucing. Mama, mau ngasih aku uang 5.000 rupiah nggak? Buat apa? Ah, mama lagi nggak punya duit. Kalau mama ngasih 5.000 ya, aku akan kasih tahu. Papa ngomong apa tadi sama si Bibi pembantu kita itu mah? Yang benar, emangnya si Bapak ngomong apa sama si Bibi? Ya kasih dulu dong, aku 5.000. Ya udah ini 5.000 nih. Sok atau kasih tahu si Bapak teh ngomong apa sama si Bibi? Sok ngomong sama mama. Papa ngomong gini. Makasih ya Pak 5.000-nya. Iya, si Papa teh ngomong apa? Papa ngomong gini, Bibi tolong cuciin mobil. Mang. Mang nyukeun acis mang hoyong jajan. Awas Udin, teu boga duit receh. Ah si mang mah pelit. Minta tuh mang duit mang. Receh. Atuh eta nu gedena mang. Ye, ari maneh. Komo duit gede apaan receh wae teu boga. Saatnya canggihkan. Anak Semar Nurcika saha? Cepot. Parantika hampahan di rumah sakit. Pispot. Tempat kembang. Pot. Eta ari udar atau lesot. Kopot. Ari nu nyelok dina pipi. Eta kempot. Eta pamicenan haseup dina kendaraan. Kenapot. Ari eta anu pripot. Tong mihelaan ucing udin. Dari Telkomsel. Anak sapi disebutna naon? Pedet. Bener. Ari anak anjing? Anak anjing mah cicik atau kiriknya? Bener. Ari anak serigala. Teuing atuh da anak serigala mah teu apa? Naon atunya teuing teu apa? Dok Sri Mahi beunang. Dok Sri Wijaya beunang. Dok Sri Rezeki ge bae. Aku mah maneh we. Dari Telkomsel. Diulam lingki karena rompok sun. Sisinarieun aya acara naon atuh Din? Bade babagi bon sametan. Ku abdi tos teu bayar. Sun bayar we kesorangan. Dari Telkomsel. Hei. Eta banaan tuh, Kade. Antol kanu naon, Jang? Eta teh kana aspal. Digeleng si aku aing mah. Dari Telkomsel. Bejana puting tadi imah Pak Dokter tere kabangsatan euy. Cenah mah ngan hadenanya we kaburu-buru kagerwahkeun kudu ngarona. Atuh tetulusnya kabangsatanana nya. Henteu ari nu di jero imah mah ngan eta we hayam dina kandang piper imahna eueuh cenah hiji. Ku bangsat. Lain corona. Dari Telkomsel. Pak Ari Belo teh anak naon? Belo teh anak kuda. Ari Eneng. Iya, Ari Eneng mah atuh anak bapak. Nah, atuh saur bu guru mah Eneng teh anak munding cenah. Eta mah bu guru nawe heureuy. Dari Telkomsel. Mama, udin yang jam tangan mah pangmeserkeun mah. Udin teh kan proyogi kanggo sakola mah. Kangge naon atuh Din? Pan macana ge can tiasa. Iya, soalnya atuh kantun di warang pangmacakeun ka ibu guru. Dari Telkomsel. Obrolan ucing jeung sapi. Ya anak kucing, kuring mah teu ngarti maneh maletik-letik geus kumisan. Ih, mending urang ucing daripada maneh sapi. Gede-gede susu ka mana-mana mandi. Bari teh di kutangan.
ih Mang Kosim. Nah kumaha kitu? Eta tak pedit mah. Nah pedit kumaha? Eta tah si Mang Kosim ngukut munding ti leuletik nepi ka sakitu gedena teu dipanggulikeun calana. Nah di dinya munding di calanaan kitu. Heuh atuh bete porno. Dari Telkomsel. Pak, motor bebek ieu sabaraha hargana, Pak? Eta mah 10 juta, Din. Gening mahalnya. Mahal kumaha Ari Udin? Di mana aya motor anyar 10 juta? Kirangan we atuh, Pak. Kieu we atuh Din nya. Juk nyieun sorangan ieu ku Bapak di bodalan 10 juta. Dari Telkomsel. Nu mati. Obat nyamuk zaman ayeuna mah tinggal bantu we angger. Nah temati kumaha atuh Din? Ya buktina nggak pentingnya Udin teh bisa sare tibra. Salah obat atuh dah. Ari hayang tibra sare mah lain ku obat nyamuk, tapi ku obat tidur. Dari Telkomsel. Iji kade agak iji. Naon Din mana emang ngajak ulin wae orang apa kan di dunia teh tangtu aya papasanganna nya. Ciga berang jeung peuting atawa putra jeung putri, terus deui dewa jeung dewi. Tah lamun penjahat papasanganna jeung naon? Penjahat mah papasanganna mah jeung penjahit meureun. Dari Telkomsel. Barudak, sato naon anu ngabahayakeun ka manusia? Naung, orai. Nah eta. Benar, cik sato naon deui lianti eta. Jawab kumaneh Udin? Cak-cak Bu. Cak-cak. Naon bahayana cak-cak? Eta we peda cak-cak masuk ngebeja-bejakeun Rusia batur. Pan saur pibahasa oge. Kade cenah bisi aya cak-cak bodas. Dari Telkomsel. Udin, sato naon anu sukuna 2? Hayam Bu. Ayeuna upami sato anu sukuna seueur naon tah Din? Titinggi Bu. Salain titinggi, sato naon deui anu sukuna seueur tah? Banteng Bu. Harnaha buat banteng? Nya ari bantengna seueur mah sigana dina televisi geuning nya pan sukuna ge pasti rea. Rea pisan sih Bu. Dari Telkomsel. Kabereyan mah tara ku tulang munding tapi ku cucuk peda Udin. Aya Bu nu kabereyan ku tulang munding Bu. Saha Din? Eta buta. Dari Telkomsel. Din, Naon wa? kunaon maneh teh meuni lalung sakitu euy? Iya teh geus saminggu Udin teh nya teu nginum. Har, nah kunaon kitu meuni teu nginum kitu? Nya eta da sieun ditewak polisi. Da cek beja mah cenah anu sok ngarinum teh ditarewakan polisi. Dari Telkomsel. Mama, tadi wengi raraosan teh tsunami mah aya lini gede. Tsunami? Jam sabaraha? Jam 2 wengi mah. Nya eta we pas buga teh ranjang teh kekuat ririugan. Hush, eta mah lain tsunami. Bapak maneh tah mau tah teuing. Dari Telkomsel. Udin mana nyaho teu pagaweana dokter spesialis bedah plastik. Naon anu beungeut di robah-robah irung dibancungkeun nu karitu? Heeh, tah mana nyaho teu make naon ngoperasi plastik teh? Amun teu salah mah nya eta teh aya ember urut, terus aya plastik urut. Naon we nu aya urut-urut ngaranna plastik? Tempelkeun na irung. Dari Telkomsel. Ai barang teh geus dipelakan lauk acan wa. Enggeus. Nah kunaon kitu Din? Nah, ningan teu katingali aya berebes-berebesna. Ya moal katingali atuh Din, da berbes mah jauh, ayeuna ge di Jawa. Oh, di Jawa. Dari Telkomsel. Udin, lamun BSM diganti jadi rumah sakit, Udin setuju teu? Udin, nya setuju atuh, Tante. Aha, setuju. Nya kan BSM. Alus kan eta teh rumah sakit Mata Subroto. Dari Telkomsel. Bapak orang ang dalang da ayeuna mah.
Waduh, si Udin mamanya bapana dalang. Maneh mah ditanya teh sok tara nyaho. Nyaho sok Sok, Ari Arjuna saha? Arjuna wayang. Ah, maknya anak dalang teh nyaho Arjuna. Nya ada abdi mah lain dalang wayang. Dalang naon atuh? Dalang kerusuhan bapak mah. Dari Telkomsel. Cobi anak-anak teraskeun kalimat anu ibu sebatkeun nya. Mangga Udin. Ibu guru angkat. Udin. Nios Bu. Laras, pintar gening Udin teh. Sok ayeuna sakali deui Din. Ibu guru ibak. Udin. Tingalikeun Bu. Udin. Garep mana? Dari Telkomsel. Udin, Naon Iji? nah mana teh nyisiranya reka sakola burukna cak-cakan ih. Ada tegadu iya, tegadu sisir Udin mah. Nyinjep atuh ka urang atau ka lanjak maneh. Harari Ici, apa nabi mah nyalira tunggal abi mah tegadu raka tegadu adi tegadu awewe. Atuh nginjem ka bapak maneh. Da kolot mah geus tangtu boga sisir Udin. Nya eta da si bapak gagan botak.